Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Surutul wudu'i ari pirang-pirang syarat wudu asarotun eta aya 10. Al islamu ari anu kahijina eta Islam. Watam yiju jeung ari anu kaduana eta hidang. Waniqou jeung ari anu katiluna eta bersih anil haidi tina haid wanipasi jeung nipas. Wa amma jeung ari anu kaopatna eta bersih tina perkara yamna'u anu nyegah eta perkara usulal ma'i kana tepina cai ilal basaroti kana kulit. Wa alayakuna jeung ari anu kalimana eta yen teu kabuktian ala udwin eta tetep luhureun anggahota ma ari perkara yugoyiru anu ngarobahkeun eta perkara alma'a kana cai. Wal ilmu jeung ari anu kagenepna eta apal bipardiyatihi kana pirang-pirang kaparduan wudu. Wa alaya takida jeung ari anu katujuhna eta yen ulah nekadkeun si jalma fardon kana fardu min furudihi tina pirang-pirang farduna wudu sunnatan kana sunat. Wal ma'u tahuri jeung ari anu kadalapana eta caina kudu anu suci tur nyucikeun. Waduhulul wakti jeung ari anu kasalapana eta kudu mancing waktu. Wal mualatu jeung ari anu kasapuluhna eta kudu tuluy-tuluy lida imil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas. Wallahu a'lam.